lah, cukup. Cukup Tuhan amat Cun. Gara retek kata bulu ka aing. Siapa boga sukra Cun? Boga lah, boga adi aing. Aing minta tuh. Aing sih kai. Julamitan, met, julamitan, met. Aing minta Cun. Udah, kerok-kerokin sia Iya, Cun. iya. Iya, kata yang teh ikhlas sama Resia. Aing Cun. Cun. Yes. Cewek bisa mah Cun. Mana kai? Gitu. Ai itu Cun tuh ke lempang. Bejek kai. Ya kemana nya? Udah nih Cun yuk. Kayak heula kai, main godaan-godaan bae sih ya. Emang kunaon Cun? Lah digodaan. Kayak heula kai. Emang bisa culik doang. Penculik wari mah loba nu nyamar. Halah Cun. Sanu daekeun nyulik sia, beungeut amis-amis nokos cau karok. Sia kai, aing ngomong di jojo sia ku aing. Ai bener mah Cun, beungeut sia kesed kos cau kalutu. Gandeng sia kai, bisi dicawawok ku aing. Cun, datang Cun. Cun, datang ya Cun. Geus geura, godaan ku sia. Ya sia mah jurig tanggal ke kaung ieu, tukang ngagodaan jelema. Tos si budak. Geus geura teangkeun ku sia. Aslah, budak. Geus geura kali itu. Neng, kemana Neng? Kok saya ngagerokeun? Sahanya eta? Aya suara berupa apaan? Wah, Astagfirullahaladzim. emang nu ka mana Neng? Iya nu ka imam mamang a. Ai mamang ngasaha Neng? Eta Bang Ruhak a. Bang Ruhak. Atuh heueuh a, eta Bang Ruhak. Kenengnya tangguan kedap. Cun, tamu ke Bang Ruhak ya. Bener sia kai. Heueuh Cun. Bobo eta sia ti kai. Meureun Cun, ai sambeurkeun deui. Geus aya Cun. Neng. Emang alona Bang Ruhak? Heueuh a. Berarti si Yatinya. Atuh heueuh a, ieu Yati alona Bang Ruhak. Kai ieu si Yati kai. Oh, ieu si Yati. Kageurisan bae. Mani teu katendet. Atuh ditendet mah Yati paeh a. Emang ieu saha sih? Teu ieu bokayat. Oh, ieu bokai. Sugan teh saha kitu. Laju ieu acennya. Oh Yat, iya Acun. Yati inget kene ka Acun. Atuh inget Cun. Ngomong-ngomong, Acun makin kuari makin ganteng bae. Oh Yat, Acun ge kori ngarasa makin ganteng bae. Halah Cun, banget kesiluman kardus ge. Ah sia kai. Sirik bae. Atuh bener mah Cun. Yo, banget kesiluman kardus bae. Cing sia lah. Wah, itu lenta kebo jeung teh lalai. Asana keur ngagodaan si Yati. Yati, emang cicing di dia. Wah, lenta kebo, lalai. Minta sasi ngagodaan si Yati. Emang kunaon gitu, Bing? Kunaon, pan si Yati ayang bebe aing meureun. Emang Yati geus jadian yang si Obing? Encan ya kan, nyana mah ngaku-ngaku doang. Alas ya, Bing. Ngaku-ngaku geus jadian. Ditolak mah ceurit sia. Gak sih lenta kebo, bising di cawong nong isun sia. Yati ini kemana emang? Ka imah Bang Ruhak, Bing. Ayo tuh, Obing anter. Ayo tuh, Bing. Ayo. Mampus lu. Hayang. Sialan tuh. Ngacun lah, bang tadi itu deh. Gue mah sialan tadi, menurut aing kitu tah. Ayo. Sialan kau bilang ngagodaan ya. Lihat, orang ulin leuwih ka lebak. Ih, mumbing lah. Udah ka imah Bang Ruhak bae. Sakedeung bae, urang sabari ngobrol-ngobrol di ditu. Emang di Lebak aya naon kitu, Bing? Urang nyeuleuh cecaah, sabari nyeuleuh pemandangan anu indah. Heuh ayo ge. Aya tuh. Tapi orang lewat di Bayat, soalnya lamun lewat itu mah bising kanyawan ke Bang Ruhak. Heuh atuh ayo. Geus saya cun lah, urang ke Bang Ruhak.
Naon tuh kai? Kayak mamang ruhak. Sugan be dibere kopi di ditu mah. Lah, nyana setiap hayang ngopi kayak mah aing. Pan sakalian es yati ha. Habis tuh ya, ayo kai lah. Ayo. Aing isuk mancing teu bebenangan aing. Kesel doang. Aya hideung aing di dieu lah. Balik aing. Siapa atas mana mong? Lah, keposnya nanya ke aing mata si mana. Pas mancing lah aing. Mancing-mancing menang henteu. Justru eta aing teh isuk teu bebenangan, mending balik aing ngahideung-hideung awak di dieu. Atuh mah nya menang, beut sia teh kos bilatung nangka. Eta si aing ngomong. Kos centong Arab sia. Ih, Bau sungut. aju sindek naon ieu ka mencari mama cewek. Atuh aing mah melihat pemandangan cecah. Ngeunang pemandangan, beungeus sia takut kutu beas. Idi. Sungut bau naga. Nah, iya. Sirik we sia. Hati-hati belah dia dudukna. Ai cucukan di belah dia mah. Aja naubing mah kana cetiknya ge. Terus ayo terus. Iya. Elek wis jadi. Bang, rok ngancin, trek bang kai. Bisa trek bener dah kan. Bang, beneran bang. Keur ngopi aing kai. Aji mana tuh kopinya, Bang? Tapi bohong. Aja pasti terseri cun. Eta lucu tolong. Atuh geus cun serina aja bawa letak. Atas si Bang Ruhak. Bang, ngomong si Ati ka mana? Si blon-blon teuing kai, nanyakeun si ati ka aing. Atuh di mana lah? Bang, ulang di, Bang. Emang si hayang cun? Hayang, Bang. Ke dia. Mantap, Bang. Tadi bang, Kapanggil di jalan. Ngomongna mana kayak mah abang, ja. tuh bener sih kai, cun. Oh, bener, Bang. Kita ada yang di mah bae jelema ka dieu. Ka mana tuh, Bang? Buah-buah dibawa ke si Obing, Bang. Emang tadi aya si Obing, cun. Kai, Aya, Bang, tadi. Ngomongna mana ka dieu. aing ada rempan dong eta ka budak, si alo aing dibawa ka kebun kirai. Saya tangan, Bang. Bangga satu yuk, ayo. Dis nek naon atuh ka dieu bing? Atuh kang jajan eueuh jadi dieu nu aya ngalapar-lapar beuteung. Ih, tenang ya, jika Obing mah ulah sini kelaparan. Tenang. Yo. Tah, jika rupuk urut kerbeting saya marhaba. Jadi caina urut kerbeting naongkeun anu gering. Tah, ya ti tenang bae. Dis teu modal amat si Obing meni mekel. Atuh ya, Obing mah lain teu bermodal bae. Atuh hoka karupuk urut kerbeting marhaba. Tuh ya ti, kena ulah akan angin teuin bae. Bang. Naon, Bang? Cenah si Obing teh, Mang. Di mah dihendek dah Bang, yang cewek ngana duaan. Gelis deui. Bener sih, Mang. Baca Bang, demanya duaan bae dihendek tuh, yang cewek. Bang, boboanya eta nyana, jeung si Yati. Oh, cun nya. Kai. Heuh, tenang. Bingung teh angin yuk. Ayo. Ngomong ya. Bangga saya susul itu orang bergerak. Bang. Ya itu budaknya tuh. Bener, Bang. Lah dasarna bae Obing mah teu boga duit. Sia. Cenah naonan Bing ngajak kalau aing ka dieu. Mending sakalian bae ku sia bawa ka kebun kirai. Emang kajin, Bang? Kajin, Bang, emang? Atuh teu meunang cun. Kai. Aing mah balago bae eta jeung si Obing. Cenah sarwana. Ayo kajin bener di bawah bae kurang. Atuh bawa bae eta ku Obing ku sia ka kebun kirai. Geus ae neng balik. Adike eta sih. Rasakeun da ku si akibatna. Adike. Ya. Iya lo. San. Atas si Bang Ruhak. Bang, ngomong si Ati ka mana, Bang? Sia blon-blon teh kai. Ngomong kurang diumutin, Bang. Oh, Action. oh. Jatuh tuh kaget tuh. Nyana. Kaget ki. Tapi bohong.